Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sono kasadayana dinten ieu abdi bade nerangkeun perkawis materi Dwi Purwa, Dwi Murni, Dwi Reka jeung Trilingga. Naon anu disebut Dwi Murni teh? Dwi Murni nyaeta kecap rangkepan anu dirarangkeunan dua kali tanpa ngarobah sora wangun dasarna. Boh tanpa rarangkeun atawa rarangkeun. Contohna lembur-lembur, gelis-gelis, imah-imah, indit-inditan jeung lain-lain. Lanjut abdi bade ngajelaskeun Dwi Reka. Dwi Reka nyaeta kecap pangantet anu malikan deui wangun dasarna dua kali ku cara ngarobah sorana. Posisi wangun dasarna disimpen dina kecap kadua. Contohna tual-toel, dicoret-coret, diulang-ulang, jeung lain-lain. Lanjut abdi bade ngajelaskeun Dwi Reka. Dwi Reka nyaeta pangulan suku kata kahiji laksem kata lawan ateu nuasi vokal. Contona tatangga, lalaki, jeung lain-lain. Lanjut abdi bade ngajelaskeun Trilingga. Ini anu terakhir. Trilingga nyaeta pangulan unsur kata nu 3 kali. Contohna dakdikduk, capcipcup, jeung lain-lain.